Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin illadzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ladina fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Amma ba'du, qala musannif wahbub ilaha kahab alima iqabihi wali rahmatirju tawakkalan ya muslimu. Alhamdulillah urang tiasa neraskeun deui hanca anu tos katunda. Masih bet wahbub ilaha kahab alima iqabihi wali rahmatirju tawakkalan ya muslimu. Tipayun bahasan dina ieu bet nyaeta aya 4 cabang iman. Nembe cabang iman anu ka-10 nyaeta hubullah ta'ala, cinta ka Allah ta'ala. Ayeuna neraskeun cabang iman anu ka-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wasubatul hadiyata asyarota jeung ari cabang iman anu ka-11 al khaufu eta khauf rempan min adzabillahi tina siksa Allah. Wa aqallu darajatil khaufi jeung ari pangsalitna darajat khauf ayam tania eta yen kacegah jalma anil mahdurati tina pirang-pirang anu dilarang ku Allah. Wayu sama jeung dingaranan itu ayam tania, wayu sama jeung dingaranan naon dzalika itu ayam tania waroan kana waro artosna teh apik. Pa ini zadat mangka lamun tambah naon kuatuhu kakuatanana eman kafa tah kacegah eman amatina perkara la yataikinu anu teu ngayakinkeun eman tahrimahu kana haramna emak. Jadi teu yakin haramna teh. Tapi sieun haram subhat teh ya. Nah eta ge di naon dicegah kitu nya pikeun jalma anu apik mah. Maka wayu sama jeung dingaranan naon dalika itu kafa amalaya taikinu tahrimahu takwa kana takwa. Tos aya apik maka ningkat kana takwa. Paidan zoma maka di mana-mana kumpul ilahi ka naon atajarrudu ngosongkeun atanapi ngawungkulkeun lil khidmati karena ngaladen. Semata-mata ieu mangaula we ka Allah. Pasoro maka jadi eman. Layubni eta teu ngadegkeun eman makana perkara layuskinu anu teu nentremkeun itu emahu ka eman. Walayajmau jeung teu ngumpulkeun eman makana perkara layakulu anu teu nuang itu eman hukana emak. Walayal tapitu jeung teu luak lieur eman ila dunya kana dunya. Wayu lamu jeung dingaranan naon annaha saesuna dunya. Wayu lamu jeung dikanyahokeun annaha kana saesuna dunya tufariku eta bakal misahan man huka bakal misahan itu dunya hukaman. Walayasripu jeung teu mengkol eman ila ghairillahi ta'ala kalian ti Allah ta'ala. Buktosna nafsan kana hiji nafsu min angfasihim tina pirang-pirang nafsu min angfasihi tina pirang-pirang nafsu eman. Bahwa mangka ari eman asidku eta sidik. Jadi boga gelar sidik bener.
Wayu sama jeung dingaranan saha sohibuhu anu ngabogaanana itu sidku sodikon kana ngaran sodik gitunya. Wayadkhulu jeung kaasup pisidki dina sidik naon ataqwa takwa. Wayadkhulu jeung asup pitaqwa dina takwa naon alwara'u waro apik. Wayadkhulu jeung kaasup pil wara'i dina waro naon al iffatu iffah. Kariksa kada eta nya kitu deui qala nyarios hukanada saha al Ghazali Imam Ghazali pil Ihya dina kitab Ihya. Tah cabang iman anu ka 11 teh nyaeta al khauf min adabillah, rempan tina siksaan Allah Ta'ala gitunya. Pangcaketna pangalitna ukuran darajat rempan teh minimal kacegah tina perkara anu dilarang ku Allah gitunya apik teh ya. Kalamun ningkat deui karaksa tina perkara anu teu diyakinkeun haramna, tegasna sanes unggul ngariksa anu jelas-jelas haram tapi oge anu subhat antara halal jeung haram eta ge dijauhan, maka eta kasebut takwa. Saterusna lamun karna wungkul ngahidmah maka kaasupna teh nyaeta sidku teh ya gitu nya. Sidku anu ngagaduhanana nyaeta sodik. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet para sodikin gitunya, ningkat tina saluhureun takwa. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Ulah eureun ngaji, teras ulah eureun ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.